Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha sararehat mitra? Nuhun upami sararehat mah. Eta nu kumanggang diteda siang kalayan wengina. Hapunten mitra dina dinten-dinten kamari panginten salami kurang langkung salapan dinten manggang tetiasa medarkeun dongeng kumargi masih kawagalnya jalaran masih aya di tanah suci. Alhamdulillah dina dinten ieu mah manggang tiasa patepung lawung deui pamprok jonghok deui di udara nya mitra. Medarkeun dongeng anyar kanggo hiburan urang sadayana. Hatur nuhun kanu parantos komentar oge like, mudah-mudahan kasayanana dibales ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeun ka Mang Anggang. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Kaparayun sadayana. Ngaheurap teh pangaresep tikeun bujangan keneh. Da eta kabawakeun kudu jadi bapa. Pangaresepna ngalalauk di Walungan. Di Walungan Cimanuk Sumedang. Harita isuk-isuk keneh balad ngaheurap geus nyamper Sudirja. Bari nyonyoren korang jeung ngajingjing heurap. Hayu Kang, geus siap can? Ceuk Mang Kanta ngageroan. Hayu sip, geus siap tadi ge. Walon Sudirja. Bari gesat gesut keluar ti imahna. Kumaha ieu teh? Rek girang hilir atawa rek hilir girang? Ceuk Mang Jaun nyelengkeung. Hilir girang we Kang. Sudirja nembalan bari meakeun heula cikopina. Mitra kaum dangu singket carita sanepina di Walungan gapruk-gapruk heurap ditebarkeun mapai Walungan. Bakating ku anteng teu karasa wanci geus rek manjing kalohor. Kang, urang morak timbal heula yeuh lapar yeuh. Tonggoheun leuwih weh. Ceuk Mang Kanta ka Mang Jaun. Hayu siap. Sarua deke lapar. Tembal Mang Jaun. Sanepina di hiji leuwih nu duaan mah hanjat. Ngan Sudirja nu henteu milu hanjat teh. Kusabab hayang nyacapkeun kapanasaranana. Sabab lauk karek menang opat siki kitu ge ngan sagede dampaleungeun oro. Kang, kuring make we daharna kagok yeuh. Karek menang opat tebaran deui mah atuh. Nya, kewe lah. Opat tebaran deui kagok yeuh. Ceuk Sudirja bari balawer nebarkeun heurap kaluya anu aya di dinya. Ya geus ka aja dari kitu mah. Hati-hati we Kang. Waktu geus mancing lohor yeuh. Tembal Mang Kanta. Mitra kaum dangu kocapkeun Sudirja. Barang keur ditarik heurap teh karasa rada berat. Dipaksakeun angger teu bisa jiga nu ngait kana rungga.
naon teh? Aduh, bu, aya wae. Ngait kana rungga gitu. Cek Sudirja ngomong sorangan. Karalap delem, bari mapai-mapai tambang tali heurap. Bener we, heurap pakejeut kana rungga hauru koneng. Lantaran rada hese dilaana jeung napas karasa rek beak, kapaksa Sudirja ngarambul heula nyokot napas. Barang bul ngarambur kaluhur cai, gebeg hatena ngagebeg greuwas liwat saking. Sabab nuka tempo lain langit anu tadi bengras megana, tapi lalangit guha anu kacida gedena. Gede teh lain gegedean, istuning cek paribasana kapal udara 10 sikimah bisa asup kapal lebah dinya. Mitra kaum dangu bari hate masih keneh digugulung kurasa kahemeng kalacat Sudirja hanjat ka darat. Aduh, tempat naon ieu? Ongkoh gua tapi cang siga di luar ruangan. Aduh, jeung deui cang teh lain tina cahaya ponon poe ieu mah. Asa aneh. Cek hatena ngagerentes. Keur anteng mikiran kaayaan anu sakitu ahengna. Kadenge ti tukang ngeunana aya nu ngageroan. Sora awewe. Kang, nuju naon Kang? Mending saya na ka bumi abdi heula. Eta lauk urang asakan. Hawatos akang tacan tuang oge ti enjing. Wios rerencangan akang mah datos taruang ieu. Kang, akang. Cek eta awewe bari nyampeurkeun. Gep kana leungeun Sudirja tuluy ditungtun. Mitra kaum dangu siga kebo anu ditendok. Sudirja nuturkeun eta awewe bari eueuh pisan perlawanan saeutik-eutik acan. Mitra kaum dangu sanepina ka imah eta awewe Sudirja dititah asup. Sok mangga kalebet Kang, kalebet. Blus Sudirja karohangan semah. Ana breh teh geus nyampak opieun ka beukina. Kayaning Jalabria jeung Combro oke cikopi hideung. Aduh. Ieu mah aya ku agreng-agreng teuing. Cek Sudirja dina jero hatena. Keur gede teh mah dilega deui itu opieun. Aduh ieu imah meni sigrong-sigrong teuing eta tihangna meni ngaboronyoy koneng umyang tapi nah seueuh tatangkalan jeung kekembangan di buruan anu sakitu gedena oge. Sudirja ngagerentes. Sok Kang ngaleut heula. Santai we nya. Data aya sasaha ieu. Mun eneng sareng putra anu kalarasan nuju bobosiang. Cek manehna bari ngoloyong ka kamarna. Duh imah sakieu gede nangan dicicingan saukur kuduan. Tapi Kang, kumaha neng? Pilih bade siram heula mangga. Kapali di tuh kamar mandina tuh. Tos saya oge da kanggo salin mah kantun kabrus weh mangga. Cek eta awewe nu nyebut ngaranna Neng bari terus asup ka jero kamarna. Nya oge nya. Cek Sudirja dina jero hatena. Dirasa-rasa bener oge. Mending mandi heula be seger jeung kasep. Koloyong Sudirja ka kamar cai. Barang di jero kamar mandi geus nyampak aya baju sasetel. Gebrus mandi tuluy ganti baju. Ngan barang rek make baju asa aneh eta baju teh. Asa wawuh kana baju anu rek dipake teh. Ngan saha jalmana nu kungsi make baju kitu. Boleh Sudirja teu inget. Sanggeus beres mandi koloyong karohangan semah bari tuluy
nyentang combro jeung jalabria dilologor kuci kopi hideung kan hanjakal eueuh bakona. Kang, hapunten hilap. Eta kumaha neng? Iya. Iya udud eta acan di kana mejakeun ya. Cek si Neng keluar ti jero kamar bari solongkrong ngasongkeun udud ka beuki Sudirja. Kang, sok we nya. Sing Jongjon. Neng bade ngasakan lauk kenging ngaheurap akang heula nya. Cek si Neng. Mangga Neng. Mitra kaum dangu telila ti harita kurunyung si Neng ngurunyung deui. Bari nanggeui pais lauk. Sengitna mata kelapar. Tah mangga Kang sok asa tos asak tah. Sok purak pengpeng panas keneh raos geura. Cenah bari imut telila leos deui ka dapur kurunyung deui bari nanggeui sangu dina boboko. Kitu jeung kitu we. Song sambalna, song lalabna, song cauna, song sagalana. Geus kitu mah duanana dalahar barak kecerakan bangun ponyo nakranan. Mitra kaum dangu. Singkat carita reng sedahar jeung udud pok Sudirja sasadu. Neng. Kah, Sanes kirang sono ieu teh. Kumargi akang kudu geura-geura enggal mulang. Pada kemana tuh akang meniru rusuhan pisan? Iya akang teh Gawe heula tuh. Sono keneh. itu hawa tos rencangan bilingan tosan. Oh, gitu. Mangga tukang mangga. Sok pereumkeun sosana Kang. Tembal si Neng nitah pereum. Rep Sudirja pereum. Sok bentakeun deui. Cenah cek si Neng nitah bentak ka Sudirja. Mitra kaum dangu barang bray bentak Sudirja ka cidarewasna. Sabab ujug-ujug geus aya di parapatan nu rek nuju ka imahna. Telila kadenge sora adan magrib ti Masigit. Menang sajongjongan mah Sudirja ngahulang we di dinya. Nepi ka jangjang peuting ngalingkup nutupan marcapada. Reup alam jadi poek. Keur ngahulang mikiran kajadian bieu kadenge aya soratan pajirim. Hatur nuhun tos ngarencangan Neng. Hapunten tos ngarepotkeun akang. Les sorak leungit bareng jeung hiliwirna angin anu dibarengan sengit kembang. Astagfirullahaladzim. Aing teh kasarat teh kaya kieu mah. Ceuk Sudirja bari ngusap beungeutna sababaraha kali. Red kana cangkengna breh katempo orang nogleng pinuh ku lauk beureum panon mani matet. Red deui kagigireun suku nyampak heurap ngalumburuk. Guat heurap dicokot bertek Sudirja lumpat satarikna muru ka imahna. Mitra kaum dangu. Nepi kaburuan imahna Sudirja kacida pisan rewasna. Kusabab kayaan teh bet beda. Imah caang ngagebrai kareti sasari.
make lampu patromak aya kana 5 sikina. Geus kitu ditambah ku loba jalma ngarariung siga nu keur maos tahlilan. Ya Allah ya Robbi, saha nu maot di maing, ceuk Sudirja ngomong sorangan bari muru lawang panto. Tetatapas ini deui terus manehna uluk salam. Assalamualaikum. Jep nu araya di dinya ngadadak jempling. Lirgang katincak munding anu keur ngaraos tahlil jadi simpe red kabeh panon nempokeun ka Sudirja anu keur nangtung pinuh kabingung bari cara lawak siga nu reuwas. Hai, Diriwa Kang Dirja datang. Joring. Cek nu tarahlilan bari pating garajeng laluncatan muruka juru rohangan nepikeun ka patumpuk-tumpuk atuh. Hah, Diriwa, cek Sudirja, aing jadi joring. Nah aing gitu anu maot teh. Gerentes Sudirja bari ngajentul hareupeun lawang panto imahna. Mitra kaum dangu telila Haji Abdullah anu mingpin tahlilan nyamperkeun bari muter-muter tasbehna maoskeun wirid jeung ayat kursi kalayan dari pok anjeunna cacarita. Sudirja, ayeuna urang geus lain-lainna deui. Geus beda alam antara urang jeung urang. Geus ayeuna mah geura mulang Sudirja. Hampura uwa kamari teu nyampurnakeun heula jasad maneh Dirja. Sok geura mulang ayeuna mah ka alam kalanggengan sing karunya ka kulawarga jeung ka tetangga ieu. Ceuk Haji Abdullah bari tekendat-kendat muter-muter tasbehna. Mulang ka mana ieu Haji? Ceuk Sudirja bangun bingung. Mulang kalam kalanggengan. Ieu mah kuring wa Sudirja. Lain jurig lain Diriwa aslina Haji. Ceuk Sudirja bari nyamperkeun. Mitra, nepos Sudirja nyamperkeun ranggene ku Haji masang kuda-kuda bari mapatkeun bacaan ayat kursina. Lain maneh lain Sudirja. Sudirja mah geus maot di walungan. Ayeuna keur hajat 7 adalah hayo sia nyingkah memeh dewek ngaduduk si lain. Ayo nyingkah. Ceuk Haji siga nu rada ambek. Astagfirullahaladzim wa. Ieu mah bener kuring wa. Lain jurig lain Diriwa kuring teh kasaran Haji kasaran. Tembal Sudirja bari nyamperkeun ngadeuketan tuluy muragkeun heurapna. Bener sia teh. Sudirja lain jurig lain. Lain jurig lain Diriwa sia teh. Ceuk Haji bari nyamperkeun. Ngan keukeuh teu lepas ti muter-muter tasbehna. Katayap. Barang anjrog kadeugeut Sudirja na atuh mitra teu kanyahoan kolebatna. Jol cabrod bae pipis Sudirja dicabok seak gampleng. Aduh. Nyeri atuh Haji. Nyeri. Sudirja muringis bari nyabak pipina. Geuning maneh Sudirja. Lain jurig. Astagfirullahaladzim. Gas kadarieu barudak. Kadarieu montong ngagerunduk di juru. Sok dariuk di dieu. Sudirja ieu mah. Ceuk Haji bari ngagupayan kanu ngagerunduk di juru rohangan. Cik. Kadieu Dirja, kadieu. Sok diuk. Nah kumaha mimitina ieu teh bisa nempikeun ka kieu ieu teh. Sok caritakeun lalakonna. Kaula. Ceuk Haji bari sila. Aduh nuhun wa. Aduh nyeri pipi wa. Adatna dicabok sakali mah. Kieu Haji caritana mah. Tembal Sudirja bari barabat medarkeun lalakonna ditetek teh nu kaliwat. Dijalantahkeun sajaran trahna. Astagfirullahaladzim. Kitunya. Terus eta anu harita dikubur naon atuh? Sok ayeuna mah. Barudak, siapkeun lampu patromak. Urang gali deui eta kuburan Ki Sudirja ye. Ceuk Haji nitah ka balarea.
Mitra kaum dangu telila trojol gabrug teh Sudirja digabrug ku anak jeung pamajikanana bari diceng-cerikan segala rupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah bener Nyai. Alhamdulillah segala. Kacaletot. Saking kumungah ya teh Akang, Gusti ya Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah salaki abdi tos tiasa uih deui berkah tur salamet Akang. Cek pamajikanana bari ngahing-hing ceurik. Bapak, kemana wae bani lami-lami teuing angkatan teh. Abdi jeung Ujang sono ka Bapak. Cek si Cikal bari ceurik. Mitra kaum dangu geus nyacapkeun ka sono mah Bral Sudirja jeung sararea indit rek ngajugjug ka astana pajaratan. Kuburan anu geus saminggu lilana dibongkar deui. Barang dibuka padungna breh teh lawan boeh geus ngalumbruk ngagunduk. Gigireunana aya lauk beureum panon 4 siki. Barang dibukakeun boeh anu ngalumbruk nyampak aya kembang ros. Kembang ros beureum karek ligar sagede peureup budak. Kabeh anu nyakseni eta kajadian marolohok mata simeuteun. Bari tuluy ngedalkeun istighfar. Singkat carita nepi ka imah kembang ros beureum ngahaja ku Sudirja diasupkeun kana keler. Dijak 40 poena dak dumadak kembang ros teh leungit. Pentingna Sudirja terus ngimpi kadatangan si Neng nu ngageugeuh walungan Cimanuk ke Sumedang. Kang, hapunten Neng Kang. Tos ngagehlerkeun Akang oge jalma salembur Akang. Mitra kaum dangu satia dongeng manganggang dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mudah-mudahan aya pulunganeunana piceun anu awona candak anu saena kitu nya malah mandar aya pieutengan kanggo urang sararea dina raraga lumaku di alam marcapada. Hatur nuhun kasadayana anu parantos mancu dugi kareng saena. Mudah-mudahan sadayana aya dina kasehatan sareng aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga mitra, mudah-mudahan urang tiasa petepang dangu deui di gelaran dongeng Sunda Timanggang anu anyar. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si Otaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan tekan tombol lonceng. Oke.